Setoran. Setoran. Heeh. Ya aing teh tisuk can ngalarisan, geus minta setoran. Aduh kumaha aing mah ditita, setoran Usaha biasa kan kita gitu. mah. Hah? Usaha eta na. Portal biasa. Portal. Tanya. Itu nya ceknya. Nya, ya gitu tong. Halo. Dari mana? Oh, di jalan. Oke. Poin aina guys di lokasi. Langsung merapat. Oke, ditunggu. Iya, iya lokasi anu UNT kudu dikontrol ya. Jadi ngambil lokasi lahan ya. Jadi pokoknya di ujung itu sampai ujung itu kita jatah urang. Jadi tender baru urang di dieu. Wana kuasaan mana? Kayak naon? Tapi saya tadinya kalau di dia. Baheula na. Ieu teh eleh urang. Tadi nama rombongan menguasaan di dieu teh biasa tetangga. Enak geus eleh nyerah ieu beunang urang. Budak, saya udah bicara. Akarkan teh wae. Ini patokan di NT. Kayak masalah barudak, sana atur baik, mana aing join sana. Oke. Raju nggak ya? Basian. Langsung ke basket. Mang, aman, Mang. Ya, Mang, aman. Terus. Bo, aman, Bo. Aman. Aman. Nah. Mang. Aing di dieu. Amanan biasa. Gila. Dia. Oke, yang aman, Bung. Mumpung aman, abrik ya. Tanu biru. Ya kan? As. Ya, Gas. Oh. Gum. Dek, keamanan biasa. Sip. Makasih ya. Saha maneh? Aing naon, Kang? Saha maneh? Aing naon? Budak mana maneh? Budak sendok skop, Bang. Geng mana arana sendok skop?
Iya, Kang. Belum. Iya di dia jelema nama. Iya naon dia di dia ya. Tadi jelaskan dong. Ya mencurigakan gerak-geriknya teh. Ampun Kang, Di pasar tadi, di pasar. Ya. Si agus macam-macam. Di wilayah aing. Kang, ya ampun. Ketua mana sah? Ketua mana? Ketua mana saha? Ableho. Ka bener ngomong teh. Ableho Kang. Goreng sasi. Ableho, pernah ngadeng ya? Ayeuna anter aing geng juhe ka tempat geng nasi Ableho. Sendok skop. Nya, awal dok. Macem-macem. Aduh, aing mules. Tapi Oke, itu tiga. Siapa yang kabur? Saya teh keur bisnis ya teh ya. Ieu kumaha sih masalahna teh ya. Nah. Si Denah ieu teh dikamanakeun? Duh, aing kurang aku lama ya si ieu. Hah? Lama si Ocer. Oh, heuh nya. Ocer apa hal nu kitu mah? Ieu teh masalah teh Denah teh sakit teh ya. Ieu teh dikumahakeun. Sing kieu geus tong ngabasuh kitu jeung aing mah. Kapan si Ocer? Heeh, sok. Kumaha tugas-tugas? Tugas Angkot. biasa lah. Lancar. Keur kehesean di teh hese. Ini lancar tapi hese kumaha sih? Hese bubu hesena teh. Oh. Gara-gara teh ieu ya. Setelah nang kitu deh. Aing mah duit kumaha. Nang duit. Tugas cek aing kumaha. Oh, siap lah bos. Duit jadi ya. Hah? Asal duit jadi. Yes. Kumaha. Lancar tapi ieu na. Masih ada tentang bos. Nah, di mana kumaha? Oh. Bos. Bahaya, Bos. Bahaya. Hah? Si Ocer. Si Ocer kumaha? Si Ocer beunang ku budak juga. Aduh bisa beunang kumaha eta carita Bos. Tadina urang keur ieu mintaan duit di ieu di pasar. Terus budak juhana datang. Kayak si Ocernya di mana? Si Ocer ditahan. Goblok si Ocer ditahan ya, Cik. Hah? Saya mau luas wae. Cicing aing mikir. Geus kieu we. Emang orang mending kena video ya. Cek aing ya. Baru dak kieu we. Pasti kan. Orang pokoknya di standby. Mana markas mana? Iya Kang. Tong bohong. Nyaan Kang. Nyaan cuma Iya. bodoh ah. Wih, gede oge markasnya, Bro. Cih. Mana bos mana? Cih, beunang euy. Salam olahraga ieu mah ya. Pen, weh, buat aing atuh. Hei, Bro. Aing mah geus siap olahraga ya. Ayo, kita habisi. Siapapun yang berani mengusik wilayah kekuasaan kami, maka kalian berhadapan dengan kami langsung. Tak peduli siapapun kalian, tak peduli dari golongan manapun kalian, kami tak takut untuk menghadapi dan menghabisimu. Karena bagi kami, itulah harga diri. Harga diri di mana kalian berani mengusik wilayah kekuasaan kami. Buat kalian yang ingin coba-coba berani mengusik wilayah kekuasaan kami, berarti kalian sudah siap mati dan menanggung resikonya. Karena kami akan menghabisimu. Karena kami adalah seorang pemenang. Put. Saling kelar dia. Put, badai nyarios tentang masalah bapak. Jadi
emang sebenarnya nama bapak teh masih ayah, masih hidup. Cuman alim gitu, puput terang keayaan anu sebenarnya kumaha. Cukup bae nu tahu keadaan bapak pas keur harita, pas keur ibu masih sakit, terus ninggalkan kurang duaan. Jadi ayeuna mah puput geus tahu keayaan sebenarnya. Jadi ya hampura gitu Kak Puput mutusna bohong tentang masalah bapak. Puput kemarin Kak, cuma Puput shock bareng bapak masih ayah. Puput tak percaya bapak tega melakukan gitu ke keluarganya sorangan. Yang tahu saya nama Puput kan geus tahu lah kejadian anu sebenarnya kumaha. Kurang jalani bae kehidupan seperti biasa nyebutnya. Yang tos nambah deh keluar lah. Mana? Nat. Hei. Mak. Wah, sehat? Ya sehat lah. Aduh. Sehat kalau molor nih. Capek. Capek kieu aing Terus Panas nungguan ya? naon ya? Hah? Nungguan naon? Setoran mana setoran? Setoran. Ih, cahaya. Bikin lah. Bikin lah. Kene kudu kena. Cok. Cil bos. Nah, Terus lah aya nama tah gitu. jadah dengan sekieu nih. Jaga teh. Hei. Aduh, Siapa? tah itu cenah. Hei, ieu. Kamana nu saja nah, ieu, Sakit sakit. Ya kumaha ada sakitu ayana, Bos. Aduh. Cing sakit menyemal meunang ujung kopi-kopi acan. Gampang eta mah. Aya ngopi dinya urang Nya heueuh tuh ieu kopi tiga saeutik kan urut teuing dah. Mas, setengah. Istiti istiti. Dua kali ya. Oi. Hei. Mana setoran euy? Dah, saruak bae sarana tiki setoran itu tadi sih. Panas. Kadang euy. Pak. Ralai. Masak ieu. Ya lu bisa eutik meureun. Heh. Udah nyan, masa kituna tuh. Ya aing percaya. Tuh. Heh si ieu gantelon ieu. Si amat bohong sia mah ih. Tong kikituan sia teh yo. Deuleuh seberapa tah. Awas kamu keleng. Kos kieu setoran teh tak aya nu biruan. Siap. Bong tadi gawe. Nah, Udah. Oke, orang tulis lah. Hoi. Kaget euy. Seriusan. Sok. Aduh. Ada gelas. Tadi kan saya. Kebehan sejagat umat. Kadang euy. Lancar setoran not. Alhamdulillah lancar tah. Dihitung. Sabaraha? lumayan. Kayak Yo. 200. Iya geus kabeh ya. Acan si Aldo euy. Kamar sada. Mau ke mana? Depan eunya. Iya ti sabaraha urang? Ya Keluar. eta. Lu Saha ada di dieu? Nah tuh ih. lancar tuh. Ya lancar tadi merek kasih inot tanya pintu. Tunggu catatan. Yeuh. Lumayan lah sih. Pegang nak. Sok lah. Geus euy. Kalau yang Halo yang. Ayo. yang kegiatan Ya, yang saya. Yuk. Cari angin segar. boring di Tata payung bapak. Panas. Inot. Pulpen tak, pulpen. Mana? Oh, dia. Was. Ayo lapang poli tuh. Ayo lapang poli. Ya lapang poli budak detik itu mah. Kajet igat. Hayu. Parah tuh euy. Banget. ceng. Ada mana? Garam gua. Not. Wasit. Sok lagi. Wani dua. Lah enteng. Anu eleh.
buka baju. Siap cilikan. Aing gelas serpen. Langsung main ya. Tong lila. Git. Prit. Tak. Woi. Awak. Not hitung not. Sok. Hiji. Git, pret. Hei, kita nih. Woi. Seberanat. 21. Tiga satu. Kan benangkeun. Yo. Ayo datang. Rumah sakit. Adik lu maju ini serangan wae. Barang tadi dodol lah. Pati mah deul pati. Pati. Aya naon? Magrong dia lah ka golongan aing teh. Not urusan laki ya mah. Ayo jalan lain. Pula naon maksudna tadi ngagerungkeun aing ke leumpang. Manusia teh jalan tadi tengah. Teu nyaho wilayah urang. Teu nyaho. Parah. Lamun rek lempang ulah di jalan. Portal maju lah. Mana nyerah aing. Por maju por deul lah mana. Aing tukang aja not. Ya, mau. Ayo. Jangan. Mau kemana Pak? Ayo dulu di kantor. Ayo, cari kantor urusannya. Masuk. Ngilu-ngilu. Mana ke aing, ha? Nah, Pok.
Ampun tuh? Ampun. Ngau. Ayeuna geus di lokasi pasar. Iya teh naon maneh? Ieu naon? Mah batur. Hah? Kebeneran ngaku itu saha? Oh, itu barang haram, ha?